Aku merindu. Halo, Andi. Pura ya. Orang nelfon mana? Sebutin dia. Orang kuat. Kangen ya. Hehehe. Apa wae Andi mah? Kurang iya ganggu tuh nelfon mana Din? Enggak kok, sama sekali nggak ganggu. Iya. Oh shit. Here we go again. Kurang nelfon. Eta kerjaan si Al. Gitu ya. Enggak kok. Kenapa? Tumben banget telepon. Kieu nya kamari teh papangi jeung si Al di sawah. Heuh meuni ku galak-galak teuing. Si Al teh manya batur ke lempang. Ditapokan letak eta kanu liang taina. Erek kesel kumaha eta batur juga anu gelo. Didinya mah Din, boga salah kita mending kitu-kitu teuing jiga budak bobolan. Kaak teh sia. Masa sih? Aslina Din orang mah katenjo ku mata urang sorangan. Asa ku galak-galak teuing boga salah kita. Galak. Galak? Mas Al galak? Mas Al itu nggak ada galak-galaknya. Mas Al itu baik banget. Mungkin ya emang tipenya dia aja kali ya. Dia tuh orangnya emang agak sedikit to the point, nggak basa-basi. Jadi kesannya kayak galak. Tapi aslinya dia sebenarnya tuh baik kok. Perhatian, terus peduli, dan dia selalu nolongin gue di saat gue lagi butuh. Atuh geus. Lain geras sarewe lah Din. Nang urang pesen ka maneh Din. Maneh kudu irit. Terutama lamun kasalaki teh pangingukeun kopi hideung. Pangmeulikeun bako wah rokok wae boros. Apaan sih lu? Ya udah. Nu penting mah ieu we atuh. Secukupna supaya di dapur bisa ngejo. Jeung oman eta salaki pepatahan ulah galak wae gitu. Si takok gue kujublek dah. Sok atuh geura sarenya. Yuk. Dadah.